Gelak ulah waka di scroll. Waktu lalaki geus boga tanggung jawab, hirupna moal sarua deui. Baheula lalaki bisa mikiran diri sorangan, tapi sanggeus boga kulawarga, unggal isuk nu dipikiran lain manehna deui. Aya budak nu kudu dahar jeung sakola, aya indung nu kudu dibantu, aya pamajikan nu kudu dijaga. Kadang lalaki nepikeun ka poho, kumaha carana ngabahagiakeun diri sorangan. Sabab lalaki biasa diajar nyumputkeun ka sedih demi jalma anu dipikanya. Baraya aya anu nuju dinu pase ieu, mangga follow konten-konten Singkuri. Mugia manfaat. Hatur nuhun.